mangkomeng nu paling cengi mang cemot nu paling mantep mang dekok suku napites ayah bodor bedegong sih namanya tekap diseserikan batur lain bedegong siang ngaca ngaca ai suka aing pondok dibahas wae ai sarahon kabeh oge urang dieu mah lain ai maneh ngaganggu wae ai pondok eta kieu kudu ge kieu nya ieu teh kuring datang ka dieu teh cenah hapunten nya lain paling ku ciki aing datang ku Cilencang istuning kuring teh datang ka dieu teh anu kas hiji nyumponan pengundangna Bapak Haja anu kadua parantos ngiring doa restu kamurang kalihna anu tos ditikahkeun anu katilu nya bener opat hah geus poho ka ini sekolah heeh kaciri pohon anu kaopat sejanepangan rerencangan saurna cenah antosan di gunung gaduh damel tah ngan geus lila tadi saya tadi coba panggil ngan baheula leuwih teh papanggih keur uing can boga budak ngan ayeuna geus kolot teuing teh babaturan teh komeng teh kas kumaha beungeutna nah geus kolot kitu tah beda jeung uing anu uing mah ora wae pasti panglingan manehna kan bukan komeng mah toko cokolatin sorangan atuh kapan duit teh dihonang astagfirullah aing maneh aduh bagea yeuh kumaha sehat kan doleng alhamdulillah aing ngaran teh anggar kene doleng ih kudu ge malum urang teh papanggih teh ngan baheulakeun morak heeh ayeuna teh baheula mah doleng ayeuna naon ngan kuring dukun hayang beunghar ganti cenah aran maneh mah ayeuna teh lah teh cemon cek heula aya pepatah mengatakan iya abaheung dieuna abaheung apa artinya sebuah nama tanpa karya benar apa artinya sebuah nama tanpa arti iya betul cik cemon aya artinya seperti ayeuna Asep komeng komeng ge aya artina aya kitu aya apa aya atuh komeng tah kocak oh benar kocak benar meng menghibur oh juga teman jadi kocak menghibur urang moal gelek cemon cek naon artina uing moal gelek cek serta urang mah bener terus montok baheula kita kudu bisa awak jengtong maka jika aku montok kudu sesuai jeung ngaran resep di dieu mah euy kumaha kitu tuh bujangan anak kararasep paling peker tuh nya mana gadis-gadisnya kira rilis ya benar nini-nina beda di kepala reot tuh tong disebutkeun ini masuk aya batur salmor we itu anak ibu juju sakala sakola dasar abdi teh ngan benten abdi mah lepetna kuliah di Bandung alhamdulillah daula itu di kantor pada tahu
Salagasan Ileuyan Dingkong ieu ajeuna Rete berlayar Cincin asli Direma iwa Dan tempat Tatuh Dan ading asli Awit lewat Pada janji Naik satu Cincin asli Dina janji Gelap marah Dihina Paris kini Harga isi Matulah Balik Dinten ieu ajeuna rete berlayar cincin asli direma iwak dan tempat atuh jadi asli kawin lewat pada janji naik satu dina janji Ayo maneh teh Ayo urang Sunda kudu mimpi pamit ngalah mental. Itu lain padu Lain pun cunung ke di mana kuring geus beres tah eta itu pan kuring gede onang ku bahajat begitu ulah naik nya maksudna ulah bahdinya naekna. iraha naik kanggesan mate Jeung maneh teh rek nah hiji ka panggung maneh boga pangabisan teu. lu ulah nyamol pati-pati aing ka panggung teh kabisa mah. Wah. Yo pengalaman lebih ngerimang di Indonesia wae. Keluar negeri. Hah? Negeri mana Agung? Yo di antarana Arab, Oh, Inggris, Bugis, Papais, Sadercis. Anu nu kitu mah lain nagara hakaneun. Lu maksudnya pengalaman. Keluar negeri geus pernah manggung di Arab bahasa Inggris. Bisa kan ngomong di Arab? Ya bisa. Ai bahasa Arab bisa teu? Cicing rencekanya bahasa Arabna kuring naon? Eta bisa anak. Lamun ente Siapa mati balik siapa ente pengen aing beleduk. Ai mana ente beleduk. geus lah kalau karena itu mah bangsa al menang al ketik lu karena itu mah geus aneh pasti bisa. Aneh ya bahasa Arab. Kayak dibere nu panjang kuy. Panjang mah bahasa. Heeh. Al ketik nya keren har beleduk. Nya heuh itu mah pasti bisa. Al menaksa. Heeh, nanti al ketik sama. Heeh.
tak kieu bek di bek panjang Hah? bahasa Arab ieu bahasa ini bahasa Sunda ya di kanu Arabkeun Oh diterjemahkeun. diterjemahkeun Lain pinter segala. kuring teh kejalan gitu Tadi kata boleh. ye kuring modal ngaluhur batu Siapa yang mana? keun bae Eta yang modal lah. kuring modal ngaluhur batu kanjut kuring Pondok neng. Eta kanjut sama. cicing keun hayang bisa teu Tong udah kanjut. Kan kanjut mah pasti. Misal kanjut kuring disambut bogo ting eta teh bahasa Sunda Coba kanjut aing ulah dipujat kanjut. sok bahasa Arab keun bisa teu Nah, kuring modal ngaluhur batu kanjut kuring disambut bogo untung bener disambut. tong dipanjang-panjang sih lain mah. sok bahasa Arab keun Kuring modal ngurut. Kuring anak. Modal. Kuring modalun filbat. Kuring modal ngurut batu. Kuring modal ngurut batu. Anak modalun filbat. Ada bahasa Inggris. Terus. terus Naon anak kuring? kan itu na kanjut kuring Hah? kanjut kuring disambut bogo Kurang Arab mah bener kanjut siapa kan? gede Coba kanjut kusut kita punya kanjut lemas. lemes na kanjut mah Dihampelas bebar. sok kuring sok terus Naon? Kanjut dihaplas koin ke boleh sek. Kapan yang lemas sih ngomong? sok Naon kanjutna? astagfirullah Anak. kanjut kuring disambut bogo Anak modalun filbat. Bogo di Arab mah. siap Anak modalun filbat. Kanjut tuh disambut mbok. 100 bener. Anak. Nyatun sama Yaya akan opinin. tepuk tangan buat Bang Beto Bahasa Cina bisa itu bahasa Cina. tong mau ke Cina Tong. ke Inggris lah Inggris Oh Inggris. Inggris bahasa Inggris na saya Ai. lamun kamu Yo. wah para roh itu udah kemarin pisan Babari ai kitu. Cuma panjang, panjang. Yo ngitung gini bisa 10 100 bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bahasa Inggris tah. anu panjang Naon bahasa Inggris naon deui nu panjang? ayah ayam Ayam. di kolong tiriseun kahujanan Siapa mereka yang rese wae sih. tah ayah ayam di kolong Anjing pinter. tiriseun kahujanan bahasa Inggris Ayam gitu. sok lo ayam di Inggris oke Ayam di kolong irisin hujan nyacinan aneh kan cina. Ayam di kolong irisin. Ai di kol. Ayam di kolong. Ai di kol. Irisin anehnya. Ai di kol. Irisin kehujanan. 100. Geus lah tina bahasa halus kan ayeuna tah tingalinya sapertos Kang Agus kan keahlian kana player. Enak. Di panggung mah kudu sagala bisa seperti si anu ganteng kana gitaris, Saha seperti tukang suling, tukang kenang. Cik maneh di panggung dina alat musik lu bisa naon? Sok ka dieu. Nggak bisa sakit lagi mah. Drum. Drum di mana bro? Contoh, ieu kudu lamun jadi di jiwa seni kudu pinter contoh nggak drum. Lain drama lain Hah? drama. Heeh, contoh we saketik kapan ieu teh di dieu gedung. Jadi kudu racing ngaseleungeun teh. Nyamureun nih anak drama adatna. Seger, keser si batong. Pengen ke cara teh kudu aya cesat Tapi si Maya, Simba, yang cerat hulu aing. heuh simbal teh ces Kan ditongkol hulu di sini mah. sok bisa teh Mengidana kumaha? bos kadek kami make ces Make ces. ces ces buka sok besok sekali ini Make ces. Duk cek itu. 1 2 3 ces Pakai naik nang hulu sia sia. geus syukur cek tuh kudu make ces tah urang kiluan ayeuna adi Yes yes. Eta mah karunya tong siksa teh. heeh Karunya. ayeuna kieu doreng cemon depok Oh, kalau geus diganti pohon bisa ngolok teh. urang teh aya parepaos pipit kudu amit ngala kudu bebeja dong katingali ka ulur katingali puluh moal bogoh mun teu wanoh moal sayang moal lamun teu sayang Tah itu. awalnya hujan gerimis rintik-rintik urang teh da sok sanaos minang manggung kamari di Tongo Ya. jadi
tata cara di panggung mah tetep kudu dipake. Naon cara naon? Urang kenalkeun heula. Dah tuluy lagi si goreng urang dieu deh ngatur. Ada da kenalkeun mah. Uing minang ka dieu sanaon? Oh kageuteuh. Ngenalkeunna cangku lagu. Saha Dimana wae? kasebut kuwi, kahareup. Nu ngawin ka saha? Kuwi. Uing bagian naon? Heuh kahareup dimana geus kasebut. Di mana kasebut? Lain lawak senior menjadi sarapat tuh ya aing nyetir lagi. Tidak ya. Goblok. Mentang Siap. Hah? Mandi sapatu hujan aing teh dipanggil batu deui. Jeung aing nyeker euy. Ke rumah nyeker subara teh parok sabelah nya kumaha. Naonana? Sukuna Pengeces ya. aing jadi jiwa seni kudu gagah ieu tah pantes seperti MC tuh. Patuangan ada bamir. Aing kurang gagah. Rambut klimis, wajah bersih, dina nyarita capetan. Aing encan ngomong encan can. Aing mah keur ngomong teterengenan aya leupan kieuan. Cicing asa ingetan. Kan tadi cenah cemon aya hartina, cerdas dan montok. Eta kira-kirana dekokna. Ulang-ulang wae aya hartina eueuh. Naon? Dekok aya hartina eueuh. Tadi uing teh cemon teh cerdas montok. Tadi Tahan komen montok. kocak. Cerdas montok ke saha? Iya kan diganti, dirukun da geringan wae. Montok krempeng kaos jus yang montok. Oh geringan wae. Sok dekok aya hartina eueuh. Kudu aya harti. Nu kudu dipilih pancek kuing teh mangkomeng gaya nah gitu nya Aya belaku urang minggu resep kanu belaku. heueuh mana nu kudu dipilih mangkomeng gaya Mang Cemon Ginding Situ mah. Sahaeun atuh? aduh bingung pipikiran la 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 bingung satadina anu hiji keur cadangan lamun putus ka manehna nu anyar jadi gantina dua anak pada bela pada cinta milih itu kumaha ieu jadi kuring nu rayungan mangkomeng nu paling cengeng mang cemon nu paling mantep mang dekok sukuna pites Rek ngecer kenalkeun sia teh. jadah aya mana nya teh rumah sa Rumah sanaon? sukuna pites baheula Mun siah yang beutan aing diungakeun ku aing tabrakan aing geus tabrakan ponok so teh. aya jelema kudu Tong tumari sok dibahas di panggung era ka Mangkome. Ajak pipit sia ka aing. nu paling cengeng Mulun heus sia cangang ceng. mang cemon nu paling montok mang dekok aya bodor bedegong sih ieu mah nya teu kaop diseurikeun batur Lain bedegong sia ngece ngece aing suka aing pondok dibahas wae aing sarahoun kabeh oge urang dieu mah. Lain ai maneh ngaganggu wae Aing aing pondok mah. teh kieu anjing. Lempang aing mah biasa-biasa. besok Sauti. Oh, aing masuk inget itu terminal Bandung. Teh nyom sia mah. Bandung nya keur. Kajian tadi bahasnya ada Tur di Bantarujak. Iya. Musisi dulu aing kabeh di sanaheun. Tukang sound dulu urang. Heeh. MC lanceuk aing. heeh Ieu dulu wungkul teh kudu dikenalkeun sarapaleun. teu kudu Sedang kok geus ciri sukuna ponok sabelah. Kadieu. Kajian ku aing diajar daripada ku sia aing Kang mah. Komeng. cicing Naon maneh bisa teu nyanyi di panggung moal pati-pati ka panggung aing teh bisa aya ka bisa mah. Tah Mata kitu. ka panggung aya ka bisa. lagu dangdut bisa Dangdut, pop, rock, pokoknya segala bisa aing mah. Aduh. Sunda. Sunda Gagah bisa wae. cik mental lagu Sunda Nu Siap. halus. Alah. Bebas lagu nonek. bebas Aing onaman teu kudu dites yang geus ahli. Nah, Tong dikenangan abis itu bener. wah oh nambul wae nambul. Bulan sapasi di langit yang biru ah amat banyak. Kek
ulah sok ngaruksak lagu lamun bulan sapasi mun panggiheun ku pencipta lagu maneh gagabah nya salah nya salah naon salahna bulan sapasi Aduh. lir nu nyaksi diri abdi sia-sia sagala panika katambian getunggaran ning dangdut Bali Engko sakit, asih Bos. nu bihari teu daekeun balik deui sanajan diri tinggal sapasi alim jadi payayang laib diri tah kitu bulan sapasi mah dangdut lah hese sunana kisok Aning sagala pisangan sok. segala bisa sunang geus tadi anu bagian dangdut Kodamenya bulan sapasi katelah tukang nostalgia urut. masa berpacaran alus yang tak dapat kulupakan terbayang-bayang di mataku Astagfirullahaladzim. Juri dia nyalingkir gitu. sik terang-terang kolen kang eta si londok ay sia aing rek ngawis yang ada gunung Anita paingan nu panggungan dibatalkeun jeung dibatalkeun wae da kitu Ngaruksak. nanya teh nya heueuh. apa neta lagu rek di lagu dilanjut Nostalgia masa berpacaran. Tak gitu. nya aja gitu tadi Lain imah. Nostalgia ada suni. kasarang Ada suni. kasarang serak aja banyak nyeri suku aing mah Geus, mending nyanyi sok jeung si Cemon. Bisa teu? Bisa. Tapi Bing mah Tong hayang juga lagu leutik kaur, teh. hayang dialokan Bing mah. Hah? Hayang dialokan. Lagu naon? Lagu Sunda. Besok laguna lagu naon judulna? Alokannya. naon alokna Seperti kieu. Cek we teh kieu. Sukro suuk di jero meureun apanya? tuh nyanyi nu kitu Oh, sih sok we urang mana tapi hayang dialokan lagu Sunda. judulna naon eta korsi cokor di sisi bisa ge Itu. dasi dinu dada supaya aksi Tah. cangcut dinu dada supaya aksi bari Nya entong nu kitu mah. ah panjang cang tutut heeh naon atuh Sok. Cek we teh kieu impamana. cek uing kumaha sia sok ke bagian Sok. aing Nya sok teras. Sok, teras. Teras laguna sok. Jarcok. Jarum coklat. Ah gitu, paduk kitu wae. Babari. Ceutik bari aing kitu mah aing ngawis yang kayak gituan Heeh. jarum coklat sukro suuk di jero Anu kitu. Terus. Jarleng jarang dikaleng. Jarcok di jarum coklat. Jarleng jarang dikaleng. Jarwe jarang Jarwe naon jarang naon eta? Reka nyawa reka kituan mah euy. ah tepuk Naon heh kituan mah euy. geus mending diborong bae hese dialokan anu kitu mah laguna dialokan mun ngaran dialokan eta ngaranna saurang non seperti backsound seperti non duet teh saurang vokal saurang backing vokal eta dialokan ngaranna saurang anu nyanyi saurang anu ngajawab saurang anu ngajual saurang anu meuli eta ngaranna duet jeung gaya kudu gaya. anak macul teh mah macul Iya. ninjong ngelakeun Bisa teu aksianana? babari Sok. hadirin sudah kanca mitra pemirsa anu ya junuk waktu anu rahayu Anu genteng tos si AFC. hai kudu disuruh ke MC malah deui aing mulai MC dulu Ieu suri ka pada besadaya. Itu romantis lain kaos Tutur hayu datang bangsa nu sampurna di Tiwan Cium Lestari. Nu dianti-anti ti kamari nu dagu-dagu ti pareto Mamah Bungsu Bandung ti Ciboru Situ Raja Sumedang beres ngibur ka urang sadaya lawan ka masyarakat dasar gunung siapa Mara. bakti yang ngomong atau yang nyebut ini mama bungsu bon ngercak. Kalau hujan yang ngomong ngercak. Contoh katurun hayu datang bangsa nu sampurna di Tiwan Cium Lestari. Nu dianti-anti ti kamari nu dagu-dagu ti pareto Mamah Bungsu Bandung ti Ciboru Situ Raja Sumedang. Baris ngibur ka urang sadaya kumaha pikeun damping kalaguanana oge ka prawiyaga panuhun supados dipapangku lagu buhun ke Poe Jiro. Kitu cek sia teh ke Poe Jiro. ngomong di siang geus ngomong bieu aing deui aing serak
cicing. Sugri, Sugri. Ayo ingat. Oh, rekam sean. Sok bisa mah. Aya cek. Ya ilahi rodana sia sok. Lah ngece aing mah. Ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri tandamu sadayaan. Bari kajayakeun ibu juru kalungkus bedas. Neneng Syarifah. Ini jeung haragukeun. Siapa namanya? Ngomong kayu tarik menyelon dia ke jero. Siapa coba pulih mah? Sok. Kumaha mah boten ngagodor tong nangkul kanjut. Bukan dit aing menyelon ke jero. Sok kumaha ieu? Kita kan sinen. Nya heueuh. Istri. Heueuh. Tong salawaki diisin tuh tamu beraguk aneplo kana aing. Yo. Eta dongkrakna dongkrakna kaluhurkeun heula kana nuju ka langit. Mun dongkrak jadi kaluhurkeun ngagecol. Jenglek kana teh. Karena kalau ngacung, nah tuh cicing pacarnya, mama tahu pokok mah, aduh aja kami itu aja, iya aja kami mah. Haturan wilujeng tepang para penonton sadaya. Kita amik Ngadaakeun beri terang warisi kuringnya pamamen di kieu ieu teh nawiskeun sinen masih keneh parawan. Benten sareng sinen anu randa Mahairan aja kami. randa sakali randa dua kali. Nah, rek 3 kali karpos ya we. Upami randa sakali teu asa-asa sumuhun. Upami randa 7 kali curug dina hulu. Hulu naon? Hulu mi. Nya nama kecurug. Lamun ieu hulu mi tos base namanya ngahareula. Benten jeung sinen dongdot. Naon? Sinen dongdot. Siapa dongdot di sini anu di warung remang-remang. Heeh. Utang di Cilumah. Heeh. Anu kitu tak kumaha dongdot sak ngawitna. Dina nyepeng mi. Oh nya kawitna. Upami dongdot nyepeng mi lagi. Tong di kromo sama cek. Tinggal udah maya. Itu mah semoga tong di kromo. Sinen ongak ka sinen Bisa di kromo. Bade tumaros kanu hadir di dieu, bade sinen eungap heula tarik bade sinen ngohor. Sinen ongak. Bari mamerkeun sabaraha puluh sinena. Di dia aya 17 sinen, Bari pamerkeun aya sadaya. sinen eungap, sinen sisideun, sinen ngohor, sinen sakalor, Tapi eta aja jeung kawina. sinen kurang denge, jeung Nai kenang-kenang boleh kurang denge mah. Ngawin. Aya sinen anu normal anu jejeg. Oh aya sinen anu normal aya sumuhun. Tanu normal wae tuh mah. Hah? Nu normal sinena. Aya nu ngapa meureun pabeuli jeung hang okena. Nya sugan wae kitu nu eungap dibere jeung beli obat napasin. Oh, kumaha aja. Arep sok nu ngap lah. Pirang nu ngap sinen nu ngap. Ngabuna naon mah? Gua narik napas. Sinen ongak abun. Lamun uing bernyanyi tong geus tong ngaromong. Pada eta meni hongkokan. Aduh. Para penonton sadaya Mangga irahan awi dan undang itu. sim kuring bae ngahalankeun na hiji lagu Mama, tong dipaksa misi modar mah. Serat Salira. Oh, judul laguna. Sinen ongak ya. Nuhunkeun cai Asik. Oh, cari. aku gelas. Tuh misi modar manten. Atuh malah mantong atuh. Mau ongak geus di rumah. Geus dipolongoan, Colok teh kudu. tong nyolokkeun. Aduh. Eta Serat Salira. Jejenya. Ada jeje. Aduh. Wanita ditos katampi. Halus. Eta sarung cidori mah. Kantunan payayang.
tenang naon payaya tenang naon Payaya jauh. mohon gitu Bapak Elah Bapak Herdi Tata. Atur nuhun Bapak Yaya. Macam dong goreng tuh bilun sia. Cina ungap ya mah. Tuh ngalet teh. Terus ya tuh ngalet tuh makan buka ngerakeun. Sautik. Ngerakeun sautik buka. Tah, atur nuhun. Ngalet sok ngabi. Moal ulah geus anu nyawer mah moal. Ade. Ngalet tuh ngalet sok. Eta geus nyelongkrong tah, bari mah teh uploadan. Tah nu monggo ya. Ade. Tukang kenang jangan dia tukang kenang goreng bikin karunya. Tukang kenang. Karena tukang organ dan tidak organan. Tukang kenang bae jeung tukang son, make mie mah. Mak, tukang son pasti kan itu kaunya. Pada jadi mie. pakai cewek teuing di sibeulangan kitu Bukan ngatur duit, aing mah bagian ngatur duit. oke bareng-bareng dibuka beres mah mungkin tak tukang sos Ganengna da kali bikinan siapa sih bawa balik. Ini dari ayeuna mah kudu. tenang naon Pak Herdi Nah, Pak Herdi saya Pak Herdi. Pak Herdi sekarang nyumput dah. mohon gitu kapalaesan Bapak Mas kalau Aduh, Pak Herdi sini tengah kepanan. kita datang di penyakitna. ngomong kana rata panggorepanku saksi pangeran Penyulut lagu. lah ada kaya wong lain Ada penyulut lagu di Bapak itu prokosop. Rokok pada kocok. tong sinetuna pelak diri nu ieu bool nu bool Atuh, ditegem kamu ada itu Gantian aku lagu kira-kira menang duit. mending sinen ngomong heula anak Iya. heuh Nggak bisa mah minum ngomor. Mak, menang duit kira-kira sini ngomor. Namuna. Pak gilaeun buat. mengi mah obat ukurna pasien murah ngohor mah lamun diragaji huntu dioperasi mah Sok. Mangga, ini jeung ngadengukeun sinden ngomor. warawa nonton wilujeng tewang Tepang. Ngomor tepangnya sewang. pantahalangan ku huntu jadi Tewang sok. wilujeng watewang Tepang. sareng drum Hese, regista wing-wingan Pimpinan Bapak Agus. pantahalangan ku huntu Oh, atau masih awe lah. wing-wingan bagus kusuk dina sadia wade ngalagueun teh di lagu kukuwu Lagu naon sih kuku? kuku. kukupu Oh, yang orang teh kuku. kukuwu hiwer Temang. tenangan wilujeng tawang Oh, digigir yakin tadi. kata turunnya yakin tidak garing bibir itu Nah, itu mah. Padu tinggal yang biur siapa? Oh. hiwer deui kuku hiwer tenangan aya weja arewos weja ditawan Taman punya. Ya nah, titigang kuku saha? wi Kuku di mana? oh ngece pada we kuku ayo betul kalau pas untuk ngahibarkan kuku cenah Pakuna. Oh, para penonton sadaya orang asal hiji lagi sumur dina lagu kalakai muntah punten katukang kenang singran cingeus Kaneng jeung pepatan senior. Sakalor ya. katukang golong singran cingeus katukang desa singran cingeus Ah, siapa lo ngatur wae ngawi? sinar bulan yang petik jempik sesa hujan hari ini Bisa, banyak bilang pada siapa
Ari-ari pengkabayong tumpang kuda siang tikuli ari-ari tibohong rajet hate siang keuri yang kangen sabrang salai keuringan lebet kacai mahat panten yang kakek atur lumayan lebet kacai mahat sariki bari hati sariki bari hati sampai cemaka pikiran setinta pakai pikiran memeh sing hati-hati satinta pakai pikiran satinta pakai pikiran eling-eling maka eling rumingkan di bumi eling teh jujur deui rumingkan di bumi ayo urang sasarengan perang cibung larang macam seni kagungan dari Sunda tuturungan Sunda san wawatan lapang Kumaha aya sakalon? Hah? Kunaon? sanu nyolok bujur Aduh. Ai sugan teh sakalon. gara-gara sedikit kita minta sup Jangan jawab hancur jawab. ayah nyolok naon sih aya nu nyolok bujur sanu cus mata dia supaya ka dieu teh punten tah kapal dia tuh dikasih depokeun banyak aja pada dulu nanya mah tah aya kapal rezeki aya ngonya kudu uing we pan capek Kertas ya tadi. Loh, tiba butian maneh. Lo. Oh, kalau pakai amak dah diingat nanti. Jangan lupa. Aya teu. Cicing langsung aja Ai asal nyanyi berdua kayak bodor Orang di sini ada lain yang dibujuk untung ke kanan dia itu. Ai tiang ini kena lain cicing dia. langsung dia cicingnya Oh, bagiannya. oh cicing gogoda cocoba murang ruang tangga sakapeun sabrudeng rengeng tadi serakeun takdirna tong arab ai manisa ulah kosong ngadoja sabu di gogoda rek disuang kados makin pangasi rek dipanggil naon atuh isya Lucu kau siapa? Bukannya dibayar saya kusukin ke dia kamu mau mie. Maksud aing tereng. Aing dari jami keur kabalas rek ngebersin ka di jero. Kusia di bareng mie sugan eta kusia. Di bareng mie kusia.
Waduh kayak yang ngomong. Terus karunya mohon karunya Kalau aya datang di ieu sabab urang teh aya instruksi ti Bapak Kepala Desa punten ka warga masyarakat Dusun Gunung Larang wirena ayeuna tina ngeunaan Covid naon Covid-19 utamina mah jaga jarak pakai protokol kesehatan. Aya hiji deui anu sakinten matak sae ka urang dina ibu-ibu atanapi para gadis-gadis anu ngagunakeun bahan deodoran atanapi Rexona. Maksudnya ada hubungan anak Ieu pepeje upami itiasa mah rada dikirangan kumargi aya obat herbal anu sae untuk kena tebih-tebih nyata kuleunca aya di urang. ubar naon leunca Ubar bau kelek. tuh mana aing mau kelek puncak sia mah Contohna kieu lamun urang menak leunca eta seuhanna nya anu marejeuna cara mengatasi obat bau badan gampil. Eta leunca diteuman kira-kira 5 siki pilihan anu mejeuna dina lian irung urang. Tos itu dipetik leunca nu rada seret tapi begadangna sina ti luar. ubaran bau kelek atuh super irung sia mah Moal ka abu kelek, moal ka abu jengkol, moal ka abu putih, kamu irung urang bisa cokan leunca. jadi cocokan irung mah makan naon Menawi sasieureun sabeuneueun. geus dah aing masih balik heueuh Kumargi eta anjuran ti pamarentah. ngartieun Mang Jaya oge Hah? ngartieun dicocokan irung mah kamu naon belebuk suga teh ubar aing mah Kaiji eta kadua-dua program ti Bapak Kepala Desa pepejeung urang kudu ngajaga kesehatan utamana kana seueur olahraga. olahraganya Di antawisna volleyball, sepak bola, lari, aya oge olahraga anu paling senior, paling ampuh nyetak senam. nya senam masuk senam Malaysia senam loba senam teh senam Aya ayeuna senam turu ti kata. bisa mah tuti kata aya senam Lamun kuring nyebut sirah kudu ngarapas sirah. sahana Anu senamna rek saha senamna saurang-saurang. Sok mon maneh aslam. bisa mon Sok. tuna mikna tuh tuna Nah gitu. oh aing Ngerti. diri Ngaranna teh senam turu ti kata. Ngerti teu? nurutan tuti kata teh nurutan kata-kata bener ngerti aya Sirah tak tak kieu contoh. Sirah tak tak tukur suku sirah tak tak tukur suku sirah tak tak tukur suku sirah tak tak patap digoyang-goyang gitu karena beri tulah sok siap leng bisa sirah tak tak tukur suku sirah tak tak tukur suku sirah tak tak tukur suku sirah tak patap digoyang-goyang nah tuh rek lu gancang rek lu kendor laguna eta nu kawas urang lah oh lu gancang pan euy ngarek nawarkeun ka maneh aya lu gancang jeung aya nu kendor nu kendor heuh bisi ieu mah rek lu kendor heuh sirah tak tak tukur suku sirah tak tak tukur oh kayak lu gancang ya sirah tak tak tuh bari suku sirah hah? Oh, Menangkuing. sok, cicing ya cicing Oh, dicontoh deui. Bener. sok, tinggalikeun. Sirah tak tak tukur tukur suku, sirah tak tak tukur tukur suku, sirah tak tak tukur suku, sirah tak tak digoyang-goyang. Arenanya, sok arenah mana ini? Sirah
sirah bujur sekir cukup Diberen musuhna. pan ngaranna isnam turuti kata orang kuwi nyebut bujur kenapa bujur beku nah sirah tulang beheung cecek kolang bujal tunggir mana nya eueuh cecek kolang kan turuti kata turutkeun kahayang kuwi menyanyi turutkeun la ilaha illallah sirah tulang tongong balikat sipuk umir bujur cucur rungan tiung mata gejeng tiung mata biasa Kita non parang nanya geulis kaliwat mun melenghir sungi mun aing bawa pamajikan kaos kitu moal kita ngalah duit aing mah rek dibungkus ku plastik di mah modal-modal da boleh aing mah geulis teh cemimin cemin amang enggak boga Mang Jaya eta teh salah ngomong kabung aing lain Mang Jaya duda teh mimin rana kabung eta teh heeh aing hayang pada baik aya di dituna da Pak Haji na partos pupus itu Pak Haji na pupus tah kabagi teh caketan bang kena heuh panyaw aing mah heuh jadi kena viral da teh bener sih rata ka bener mending ngomongkeun batur aing mah geus lah entong kieu aing mah capek aing mah siapa masuk nanyakeun waktu sia teh diburuhan lain itu masalah uing mah manggung mah masih di kabut lagi siap bae aing mah kok rek buru ka ditu rek duat mah itu aing ngalah duit hayang gede geus lagu deui eta tadi teh Pak Hajat teh hayang lagu tepang sono tepang sono ngaruju ngaruju tepang sono we da waktuna naon eta bari limon geus apacan lu boga hajat apa acan atuh sieu anjir ieu daftaran yang rek mere duit jangan menulis saya ini mau waktu minggu udah datang aya ngomong datang hancur kena teh besok aja ku siang lagi sok apa tadi sampung saya tas besok soal aja kita menuin terpakai menuin dipakai sok ber ngirim ke jongeng mana mau bisa sok dulu masuk dulu ke lantai genting ya mas sidan cici campurileun ka sidan tengah cici campurileun tepang sono mah mending Emi Nur Hayati Emi Nur Hayati mah set koneng ya teh sini di kaos aset kiraman kacamata siapa beli kacamata ai Emi Nur Hayati mah kapatunan netra oh Emi iya Emi Nur Hayati anjing sia DM dina nyariosna ge sok mah lembut nyanyi lagi kitu saha teh dorong ka ngecek pere aduh buruk cara cek dulu salah ngomong salah sok balik deui dia balik deui dorong ka ngecek pere carecek ngecek siapa itu orang kapan dinemehna darmadi orang cos belum cos kanu naon mama teman ros oh teman ros ya bener-bener barang cos cara-cara itu cosnya Sumangga warang haturkeun hiji lagu tetepang sono di Bapak Hajat Sumut apunten anu kasebat wabangna ulang kalengke sareng talangke engka tepangan Mama Bungsu Bandung kaluhur panggung Sumut mohon rek bacaan obatnya aya disengakan ku Mang Kekok sengat urang gunung larang ngahaturkeun ieu lagu Pak Hajat patepang sono
Hajat di Payun wajah hajat Bapak hajat ulah lagi teuing pada mau aku beli enak ate payun sok kapiraru minggu dia tukang nyokot lagi sing jadi hatinya hoyong kapang sareng Madika Bapak Dika sareng Mama Dika kemana nyokap payun mah Bapak Tia kali ibu antri bae Pak Tia nyokap payun Bapak Epul kali ibu harus antri bae Pak Epul nu haranya ka payun nu mama kali Pak Epul Bapak Rohim nu haranya ka payun Sakan tenang sareng Uus Bapak Ibu kali ibu anu mana Bapak Uus anu mana Bapak Lydia kali ibu mana dia ka payun mending mana ring mana jing mana ring jing mana ring jing si bari mending mana ai mending mana mending bela kadiri Mama Lydia anu mana kali Bapak Dela Mama Dela Bapak Umi anu mana Bapak Umi Haji kali ibu nu mana mereka payun sakantenan sareng Nokadus kali ibu nu mana ari Pakadus Pakadus kali ibu nu mana ka payun nu mana Pakadus anu mana taun nu mana Pakadus yang kali ibu atur nuhun parasina tapi kusina mau sakitu tapi hatur kita dina lagu geningan tepan sono patepang kantun sonona patepang kantun sonona rinjing mana rinjing mana rinjing si padi banyu Aduh, mah ketaeut cenah dibarengin nu. aing kita semak sakitu ge Bapak Hajat nah awi cekapnya nona bodoh sakitu ontos wae kumargi urang teh pabereg-bereg para artis para musisi oge para pemuda nu hoyong joget sanes urang siap deui ngalawak mah masing dugi kasontan oge gitu sumuhun kan urang ngabagi-bagi waktu siapa kersa gitu sumuhun pamudah-mudahan naon anu panadaran Bapak Hajat Bapak Yayah utamina cenah hoyong dipangyawerkeun hayang dipanghibur ku Kang Komeng ulah aya kotok peuting balung kulit tunggal sirukan catang supa sing balung timur bersejalan sesapu
Oke sinyai anu nembai di lapangan tadi muka selama lalaga salin cakan alam rimbitan beber layar tarik jangkar cuh beber layar tarik jangkar perahu maju ke tengah sing tina musyarat karon jalan lahir temakan batin kalian sinaga duan tit ya rumah tangga anu mawadah Amin. rupina acara pika pemain jalap cakap sakitu kira-kira nama putan kasuhun akhiran ku adu kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.